Sampurasun, arurang ti kelompok 4 bade mawakeun warta ngeunaan cuaca panas. Abdi Muhammad Rafa. Abdi Muhammad Zain Abdul Alfarisi. Abdi Muhammad Zain Ridhi Alfarisi. Abdi Hanafi Fatri Satoshi. Abdi Firza Gita Putri Wibowo. Abdi Naila Silvana Nazira. Abdi Latifah Fafiani. Abdi Zaratila. Abdi Ratu Atia Prasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadayana. Alhamdulillah dina dengan ayeuna arurang bisa patepung lawung kangge ngabagi warta kabalarea. Tepangkeun deui bareng Abdi Naila dina program bahasa Sunda. Aya sababaraha warta anu bade didogikeun ka pamirsa dina 5 menit kapayun. Waspada kana hawa panas nu kacida nepi ka 37 derajat Celcius. Balarea dihadapkeun nginum cai bodas nu loba sangkan ngarah teu kurangna cairan. Perkenalkan nami Abdi Latifah. Abdi sareng Firza. kumaha masyarakat ngajaga diri tina panas. Masyarakat kudu minum cai mencekal, pakai topi atau payung, jeung ulah lila teuing karena panasna panon poe langsung. Tah ieu Abdi sareng saha? Abdi Tosi. Abdi Rafa. Tah dampak naon wae tina panas ieu? Cuaca panas ayeuna nyebabkeun sababaraha hal anu karasa ku masyarakat. Loba jalma anu ngarasa gancang kesel, haus, jeung lieur lantaran awak kekurangan cai. Sababaraha jalma oge bisa kakeunaan penyakit panas seperti heat stroke atawa dehidrasi. Sadia bati eta, cuaca panas oge bisa mangaruhan kana tatanen. Sabab tanah jadi garing jeung pepelakan hese tumuwuh. Cai oge bisa jadi langka nepi ka sawah jeung kebon aya nu gagal panen. Dina kahirupan sapopoe, masyarakat jadi leuwih boros nggunakeun listrik pikeun kipas atawa AC. Anu bisa ningkatkeun beban listrik nasional. Jalma-jalma oge leuwih milih cicing di imah tibatan keluar, sabab hawa di luar panas pisan. Abdi sareng saha? Abdi Radit. Abdi Jidan. Naon harapan aranjeun dina cuaca panas? Mugia cuaca panas ieu gancang kaliwat jeung bisa normal deui supaya kahirupan masyarakat leuwih nyaman. Muga hujan segera turun sangkan tanah jeung pepelakan teu garing deui. Sakumaha jalma oge di hadapan bisa ngajaga lingkunganna. Sekian warta di kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.